Zaid zina jeung sarwiti tewak bawa ke meja hijau sidang koba tertangkap basah sidang ngaraku bener barang aku nyana lain muhson zina ngatecan pernah kawin make akad anu soheh goer muhson berarti kan kudu dijilid 100 jilidan sakumaha kamari jelema lamun zinahna musad hadul musad ar-rajmu ranjam selanaon datang kepai Masya Allah lamun guer musad wal bikrul hurru mi'atu jaldatin wa tagribu 100 jilidan pohara ya Gusti Allah ngajelaskeun tentang hukuman zina dijabarkeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku ulama wali ieu ku urang dibaca ku harieu tah zina guer muson berarti kudu dijilid 100 jilidan wari dijilid cepret 100 jilid sanggeusna dijilid teh haju diantep di nagara eta lah di lembur eta ulah di kampung eta ulah kumaha tagrib piceun jang naon aya ge kos kitu mah tuh ngarusak nagara ngarusak lingkungan ngarusak tatanan sosial ngarusak turunan talaun aya nyawa jelema nu sok karusak eta nu sok zina eta ngarusak piceun yugarabu garibun piceun Zaid kamana min balad zina mun zina na di Cikupa jadi pasar kemis mah tilok aya nu zina aman di pasar kemis mah kos nah di pasar kemis mah kumaha meureun alhamdulillah jadi di pasar kemis mah isin dik zina teh isin teu daekeun jadi aman Cilongok mah komo euy pohara paling aya ge hiji dua di Puri teu mah aya hiji dua di Puri aya asal atawa di sisi pasar kemis aya aju ka tengah meureun ka tengah sarua di mana ayeuna nu aman persirahan negara mana lembur mana nu ngaran-ngaran aya kontrakan nu ngaran-ngaran aya perumahan aman tina zina eueuh ti ditu kiai cenah sok nyaho bae lain sok nyaho aing nyaho jasa 1500% aing nyaho amo gede amat persentasena geus 1500 aing mah 100 deui nyaho ka jelema-jelema nu sok zinahna ge nyaho ka jelemana nyaho keke cenah emang nyahona bebeja apana henteu pan bisa nyaho kitu nah pokona teh rahasia perusahaan meureun bareng jeung kiai tuh sia bokos kitu bae kan goblok dah piceun lamun nyala zina di Cikupa min baladi zina di negara Cikupa kampung Cikupa lembur Cikupa piceun ila gairi baladihi kalain dagara eta kalain lembur eta
sabaraha picena ila masafati qasrin 100 kilometer 100 kilometer teh baheula mah hese balik ari kuari 100 kilometer sakicep atuh kuari mah nu mantak ditambahan fama fauqoha 100 sampai lebihna terserah pemerintah nu dikira-kira nyana sulit balik hese baliknya lamun urang kuari 100 km ti dieu ka Pandegelang mobil ambalaya ti dieu dipicen ka Bandung di Bandung ka dieu mobil Masya Allah dek naik bus aya dek naik taksi aya dipicen ka Tasikmalaya Tasikmalaya ka di ambalaya jelema unggal poe dipicen kuari maka Jogja alah naik pesawat di Jogja ka dieu cuman 45 menit set geus datang deui ka dieu picen ke Surabaya sarua dipicena kudu ka mana tuh kiai supaya ulah bisa balik nah dipicena kan Nusa Kambangan picen mun kula jadi presiden ya mun kula laporkan anu zina laporkan picen ka Nusa Kambangan supaya ulah bisa baliknya tuh atau ke Kalimantan ge cenah kieu bisa aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema aya di Kalimantan mah masih kena leuweung geledegan asupkeun ka dieu waduh atuh cenah kieu teh mah loba gajah antepkeun kana digegel ku gajah abak tanyana nu hese balik ka mana kitu teh aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta lain dialokasikan kemudian dijieunkeun hotel dijieunkeun motel dijieunkeun sagala kitu naon ngaranna kitu lain poan ngaranna dijieun tempat-tempat gos kitu nanaonan coba ayo kumaha tanggung jawab bupati lamun di kabupaten tanggung jawab gubernur lamun di provinsi tanggung jawab para menteri tanggung jawab presiden mentak engke ditangtangan di akhirat ku Gusti Allah limanil mulku yaum saha nu jadi raja poe ieu wahai raja-raja dunia nu baheula maneh maksakeun diri hayang jadi raja dek urusan umat urusan masyarakat muncul Pak Harto lulumpatan Bung Karno kabeh wah lumpat Jokowi lumpat kasarimpat halo ditangtangan 5 nil mulkul yaum ayo sia Gus Dur tantangan Gus Dur tenang bae tenang bae Gus kok kamu enggak lari kenapa lari itu kan Allah nantang siapa takut tenang Gus Dur kalau kok bisa kos gitu ki jauh tujuanana mentak ieu pecat ieu teh dek dirapihan mentak Gus Dur dilengserkeun dek naik rem teh ya usah emang kunaon ayat 3 nu harus ditandatangani desakan Amerika nya nembung cenah kieu nyaho ti mana si sok aya nyaho ka aing sia mah sia orang lembur teh nyaho naon mantap ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak kotak-kotak. Atau Aisyah mah lahir di kampung otak-otak sawah tuh ese. Paling jeung lentah bae udah teh. Jeung geuyeub bae. Sarua teh jeung si eta tah.
Aduh, masya Allah. Tuh mana nyaho? Ayo tilu desakan Amerika. Hei, tidak. Bong, Gus Dur bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyahoan. Nyana nyahoan. Meme jadi presiden nyana nyahoan bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke Kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Ya, dina harti seserian kadengkeun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus Presiden, cuman sedaun bawang sebentar. Ya nggak apa-apa ceknya sedaun bawang. Nanti dilengserkan, jadi tidak mulus. Ya nggak apa-apa ceknya nanti. Jadi geus jauhan tah. Ka bulan-bulan jeung ka poe-poe natah ku kiai geus dimejaan. Teu kumaha cenah tani atuh. Ji. Padahal mun ngomong kos kitu bisi pacarnya nyawan. Jadi Gus Dur sampai beja kasah jika kiai siang sok ayo jajang nyaho kitu bae si tolol. Geus kitu bae tah. Jauh. Jadi mantak niat lagi dek ngaroba negara. Coba dakwah. Mantak jangan teu keluar. Kalau Gus Dur tadi ditanya sama malaikat, kerjaan apa? Juru dakwah. Apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah? Allah yang Maha tahu. Dengan cara-cara dakwah saya. Itu mantap ke cara tenang we begitu. Limanil mulkul yaum ditangtakan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibu. Gus Dur ente. Tenang we nya di sisi kieu. Malah datang kabeh kanyana Gus, kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Aku takut. Tenang dah, eta hebat. Kiai cenah geus bisa ngayakeun kos itu yakin. Emang ku banget. Babaturan nya mah wali. Mun dicaritakeun mah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh itu nantak aneh. Lamun nyantinya jelema nu teu nyahoan ka dunia perwalian karak model Muhammadiyah deh apa-apaan bisa bodoh. Engke bae gara paes ya nyaho ge. Tuh ya. Watak. Zaid lain Gus Dur Zaid keur dipicen yeuh kumari kumaha? Zaid zina jilid 100 sidang picel cenyana menang saminggu ana maning nggih wede wis ana maning ini jika upaya orang ngedeleng langsung iya lu ada maning di sini ada maning Ijain balik deui ka Cikupaya kumaha ieu urusanana. Sedengkeun kan cak tadi ge kudu dipicen sataun. Kudu dipicen sataun wa tagribu amin. Supaya negara aman, lingkungan aman. Supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak tatanan-tatanan kahirupan. Jilid picen sataun seminggu isana maning iki wong waduh gendeng iki wong aya deui nah kumaha lamun aya deui fa in ada ila baladi balik deui nya ka Cikupa. Nah Busr harus mengerahkan tenaga tangkep laporkan deh. Kuari Busrna ndek ngalaporkeun kumaha jaker babarengan jeung nyana. Waktu Zaid zina jeung Busr berjamaah. Da kumaha tuh coba Busr kuari? Ye cenah kieu ulah sok kitu Busr mana jae.
nyaho jasa aing ka buser nyaho akhlak buser teh kos kitu ieu mah geus carita geus kajian sama buser malah geus tanggung ka neraka meureun nya malah ieu bae saya di bain ada balik deui ila baladi muni larang keras tidak boleh nyana tinggal di Cikupa harus dibuang setahun itu jangan aman ke negara lingkungan tatanan supaya mantep Masya Allah encan setahun teu bisa cicing di lemburna deui bican setahun nyana kena mikir di ditu ya Allah ya Rabbi ya Allah balik ke Kalimantan ke Zaid menang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipicen ku pamarentah otomatis dipicen deui ka negara Kalimantan anu sepi tila paramean dasar bacokok atuh datang ka dicicing di mana ge bacokok bae buaya mah buaya bae barangnya na dibalikeun deui ka ditu endahan neangan urang ditu kan tolol Ki Zaid jizinah maning sama orang Kalimantan waduh Ki Zaid di dia dipicen ke Kalimantan balik deui ka dieu aya prak dibawa deui ka ditu zinah deui di ditu tak kumaha eta lamun Zaid dipicen ke Kalimantan kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah endahan nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan kumaha eta walau zadal garibul baladi alladzi gurriba ilah gurriba ila baladin akhar pindahkeun nyana ulah di Kalimantan lamun nyana zina deui ka mana cenah kiai ka Sulawesi ka ditu ka Aceh supaya ulah zina deui di mana payu terus jadi negara teh lamun urusan kos kitu mantep dah aman geus ya Allah Masya Allah ngeunaheun hebat tuh kuari mah zinahna lain di Kalimantan Zaid zina di Cikupa jilid 100 picen dek dipicen lah ke mana ya ke Kalimantan naik naon naik bus dipuatkeun nyana ka ALS bus ALS lewat Sumatera lewat Palembang di jalan kan ngendong nyana di jalan endahan zina di jalan deui tolol itu budak blon ya maksudnya menang manggi apem ya Allah nyana manggis apem nu kuku mangge terus bae nu basi tan nu naon terus di jalan tanya kayawan dia kita di jalan kayak zina ya sedek-sedek di bawah lah ya ke Kalimantan kuata riba ila gairi maksudi pindahkeun ku riba ulah ke Kalimantan kamana coba pindahkeun di ALS kada di bawah bimbingan jelema anu endek micen ulah dibawa ke Kalimantan coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teu bisa sih ya Allah ya Rabbi datang ka kos kitu teh supaya aman negara kuari mah boro-boro jeung janda boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae kuari kehidupan badak kadang-kadang ngarasa sieun ge ngarasa sieun ieu kumaha lamun ku Allah dibalikeun kumaha mun ku Allah digempakeun kumaha mun ku Allah dibere azab
jatuh ku mah perzinahan teh geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain jahe lain jeung janda-janda lain nu boga salaki kuat terang-terangan deuk kumaha atuh ieu urang datang ke kuari karusakan model kos kitu selain rahasia deui selain rahasia perzinahan geus lain rahasia baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji diiring-iring diisin-isin datang ka bilik gidigeun urang lembur ge nanaonan kuari zina geus jadi lalab naudzubillah bidzalik wa bidzalik mantak ceuk lagi darah keneh ngaji kos ieu ngamankeun diri ieu geus min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba poe minggu pejabat anu ke puncak pejabat anu ka Bandung pejabat tu ka Bali endek naon lamun lain zina emang kumaha kitu ieu lalakonna negara sadarina urang mah kuari geus make geus muji syukur lagi geus lain lalagaan urang mah asana geus teu kudu salat ge sama ka urang mah asana ka sorga atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambal aya nu maling ambal nu zina ambal aya urang mah geus aman sakieu di akhirat geus pokona mah urang mah wow malaikat ge geus nyariuman ka urang nyariuman ieu cek urang kunaon aing diciuman di sisi maneh zina nu judi nu mabok tapi maneh mah bisa eta bisa aman ngan teu salat doang sagedeung ka nerakanya ya Allah ya Rabbi tuh ieu urang di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa alhamdulillah Masya Allah lain lalagaan lain leutik-leutik bersyukur urang ka Gusti Allah ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba ngajakan kan awewe ngajakan lain bang ada barang nih lain kitu lain di barang saya nganggur lain kitu atunya lagi gengsi atuh bu emang barang sana naon apa saya nih nganggur lain gitu asalnya nangis senyum lempang lunggak lenggok eta teh nu kos kitu sarua jeung sini di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan nu kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah ini baju nage kahandap ngangsar hebat dasakan lain lalagaan hebat cek ulama barang di deuleu digigir dibelah ya Allah digigir belah dieu ti luhur ti pingping datang ka handap dibelah aja ku kiai di deuleukeun tok sialnya sama we tolol eta pan ngajakan nu kos kitu ngaranna ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah mah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo ajunyana mere ka urang nomor HP na tabantung geus Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya pakai mau nikah. Sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebook kan kayak tolong. Ndeu kawin bae ieu main Facebookan encan dicek heula anak saha aju di ditu nanya kumaha salatna kumaha ngajina kumaha turunna kumaha ieu wani kita main Facebook di Facebook langsung detika Masya Allah oh cekulat teh jadi ente mau kawin sama iya pantas saja kawinnya jurig sama jurig kagetan ya lagi apa Ki? Ya jurig sama jurig
Kok bisa begitu Kiai? Emang saya jurig? Ya, setengah jurig lah sekolah. Kagetin ya ada. Itu terus ngomong lantaran kuda disebut jurig ya nanti senangan merenana. Jadi maksudnya ayahnya aku mah nah bejakeun. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan bisa aja. Dia, waduh, saya keluaran misro lah. Habis dijero berarti kan. aduh ya sekarang ngomong di dinya ngomong di telepon aja. Kula masuk yang sedikit lo benu bohong. Di harapan kula bagi ngobrol. Kayaknya bagi kula telepon. Mangga. Oh iya. Ya keur di jalan, saya kan keur di jalan. Tolol sia, keur di harapan aing di jalan goblok. Gak bohong. Tukang boga udah boga apa emang geus 100% enggak bohong malulu. Nggak bohong malu ya. Ntar sebentar lagi dah, saya lagi sibuk ya kan ya tunggu aja. Ntar saya yang ngepel balik ya. Nggak, saya tak lah baturan saya Kiai. Itu ya masa tadi ngomong di jalan lah tuh induk itu iya. Itu mah deres lain Kiai. Tuh saya maju seri bae kos nu aya bae kiaina. Kiai ngabohong sarua bae. Oh, ambalaya lah moal bejakeun lah pokona lah. Nah ieu lah mun yapil asai walai awena picen kiai wala tugarrabu mratun wada awewe nama ulah dipicen sosoranganan. Sarwiti zina jeung Zaid piceun jilid sarwiti da jilid cuman dipiceun nama dipiceun ngan ulah sorangan komo kuari mah atunya bisa make HP kan iya tuh datengin aja iya itu udah ada di mana di Lampung ini dibuang saya juga di Lampung ini dibuang udah kita ketemuan lagi yuk ayo udah kata atau papanggih deui nya geus babari deui. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP teh yang kau sekarang iya. Saya nyaritakeun lah pokoknya mah. Kiai boga HP geus. Ngariung bae ngabohong ngariung ngabohong. Tunggu sebentar. Ya. Enggak lama lagi saya di jalan. Pugukeun ngomong kene. Keur ngomong kene enggak lagi sebentar lagi. Amis ngabohong. Alabatan madu. Tah eueuh lain kieu nu di dieu lain. Lain. Di dieu mah contoh doang. Wala tugarrabu ibra'atun wahda ulah sorangan kudu kumaha bal ma'azawjib balik bareng jeung salaki da piceun mun nyana boga salaki aw mahramin atawa jeung mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene painim tanah bi ujrotin lamun nyana embungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan anu sangat urgen lamun abid gai wal abdu khamsuna wallahu a'lam.